Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga keluar, mangga keluar. Keluar. Nah, keluar apa teh? Hilap. Masuk, masuk. Asen. Kemana apa teh? karep woy? Atuh mayun kan iya dokter teh. Oh, bapak teh dokter nah. Dokterna atuh meureun katempo penampilan oge Ayo nawi teh anu jagi na. Oh, astagfirullahaladzim. Dokterna. Oh, dokterna teh. Beda ya katingalina ya geringnya. Nuju gering? Nah, dokter ge. Abi nu gering mah abi, Pak. Sanes Bapak. Nya, iya nanya Pak Dokter naros nuju geringnya. Abi. Nya. Mohon mata kade nuju gering. Geus kabaca. Ya. Di mana asal? Abi teh ti Cilembangnya ka non terminal heula. Nah, terus kana angkot, Pak. Kana angkot. Punten Pak, malum nu gering. Sanes berangkat di mana kana angkot kana busna lain eta nu pertanyakeunana ye. Dangukeun ye. Ye dokter ya non dokter ye. Mun dokter Kawit. Imah di mana atuh gitu? Di daerah mana? Oh. Bumi udah balik kidul di mumpun Bapak abi mah. Heuh, di mana eta teh? Eta teh daerah mah ai kampungna mah namina teh eta teh Selakaso. Nya, tapi enak mah tos janten Selakaso Bapak. Heuh, di Selakaso we kitu. Mun Selakaso Bapak teh nah harus deui ai terang mah. Pabelit kayak ieu gering naon da biasana ka aing lain gelo asup. Tak kieu. Usia sabaraha tahun usia? Abi teh Pak. Anak 42-an lah jika nama. 42. Bisa dikurangan tuh, bisa dikurangan supaya pas gitu. Untuk 42 teuing lah. Atuh banget biasa terus di ditu na jenis napa teteh? Ente kieu ya supaya ayeuna klop sesuai catatan kurangan lah saeutik we ulah 42 teuing ngarapas ieu teu ka badanan ye lamun 42 mah teu ka badanan ye. Teu ka badanan kumaha laras 42 abi mah. Kurangan lah saeutik lah piraku wat mani ka ieu. Piraku da apaan meureun ngalangan lin ka dieu. Mohon mata kabeh teh bade ngalangan. Tah, sok kurangan lah kos lajeng dulu wae atuh di dinya mah. Tina 42 tahun teh kurangan lah saeutik mah atuh. Bapak na bisa baraha atuh? 4 hiji we lah 4 hiji. Kumaha 4 hiji. 4 hiji atuh pane hanap-hanap teuing abi mah kenging untung ngawing bati atuh 4 hiji mah. Eta da euy atuh urang oge nya teh nyokot saeutik lah 4 hiji lah 4 hiji sok ngarah jadi ngarah jadi deal kieu apalah sepados raosnya nya 4 hiji setengah kumaha 4 hiji setengahnya aya nu setengahan ye tapi ngeuskeun bae lah besok lah nya 4 hiji setengah we nya teu bisa 4 hiji pisan di dinya mah atuh teu aya pisan ka abdi na gitu mah lajeng dulur di dinya mah euy 4 hiji setengah ngeuskeun bae tah nah gitu aya nu karasa naon tah nu karasa kieu Pak abi teh nya cing ari nu karasa teh naon akang ka dieu teh penyakit naon gitu penyakitna Bapak teh dokter laras dokter atuh ieu teh pangkatna teh dokter Randes Insinyur SH tungtungna teh SPDI nah make jeung teu percaya nanya penyakit naon jeung naon nu karasa kan kitu wajar atuh dokter mah Bapak dokter mah kenapa terus terang atuh abi penyawat naon begitu abi jol teh wah ieu mah geringna anu dokter mah kitu Pak manya dokter teu apal sok aneh-aneh we Bapak mah kan kieu ye akang teh gering kan Pak dokter mah teu ngarasakeun yang sanes dokter abi nu teu damang mah ieu teh nu gering teh dokter atawa bapak abi tah lamun bapak nu geringna nu karasa naon nu nyeri umpama teh mah yo diciwit kitu teh kan meureun karasa nyeri atawa nyeri beuteung atawa hayang kawin atawa naon eta maksudna teh gitu nyarios atuh tadi akan tadi dia aing nanyakeun teh kitu kieu Pak cing abi teh asam kembung gitu jika nama abi teh lebat angin gitu aduh
asup angin berarti ieu kasusnya loba ya pingkeun deui nah jagarona di ditu nu ngajagarona keamanan di ditu eueuh Nah, hubungan cang rona ai bapak teh. berarti meureun lamun asup angin ka imah berarti imah teh teu dikunci eta teh teu aman daerah teh teu aman daerah teh eta teh di daerah mana eta Pak, anu asup abi teh abi lain imah. Lain angin ka imah, Pak. oh Angin karena awak abi kembung. oh, oh maaf malum dokter loba pasena rupanya teh angin asup ka imah terus nyokot TV terus aya keributan yang lain berarti asup angin karena ieu karena awak itu Pak abi nyebut gitu, Pak. Asup angin karena jadi kembung. tong emosi ya berarti asup angin cing angin topan angin puyuh angin ribut atau angin naon tanu asup teh sing da loba macem-macem pan angin teh Angin jika nama angin ribut jika nama Pak. Eta teh. bener lamun kitu carana akang pinah we ti lemur eta pinah Nah, urusan jeung abi pindah jeung abi asup angin ai bapak teh. teu aman Kang eta teh daerah teh teu aman Pak lamun daerah loba keributan loba nanam eta teh daerah teh teu aman pinah we Kang pinah mun pinah di dieu lah di dieu tah ngontrak tadi dinya teh aya tah emah tetangga dikontrakeun pinah teh ditu bahaya lemur Lah Pak. Kan anu gering teh abi. nya Angin. Bapak teh nanyakeun angin naon? nya Jigana angin ribut, Pak. Nah, abi kudu pindah sagala. ribut berarti di dinya teh Ye, teu aman eta daerah bejakeun ka RT di ditu bentuk keamanan pos ronda pos kamling aya teh ditu pos kamling apa? Pos kamling mah. eta teh eusian lain ngajugrug kalau pakai ngadurukan pos kamling teh keur ngajaga bisi aya angin nu raribut kitu kan yeuh kamari oge PPK di penjara teh malu kumaha Ieu Pak, ieu Pak. Nu dimaksud angin ribut teh lain angin ribut. Jeung manya angin ribut katingali atuh Pak, nya kudu diamankeun sagala kumaha ngamankeunna angin ribut mah. Angin ribut teh angin babaliut, Pak. Lain angin ribut papuket kitu. oh gitu Angin ribut babaliut suka abi. Jadi asup angin gitu. oh tah hampura ari panya teh Pak dokter mah ribut angin gelut keamanan gitu tah berarti meureun angin ribut asup kana awak urang sehingga kembung gitu Gitu pisan. ngomong atuh kita Kapan tadi gitu Pak ngomong gitu teh. sok nyar pikir Abi teh ngobrol teh. oh gitu asup angin Nah, itu. biasana sok kunaon ubarna biasa tah sok biasa gitu pan biasana lamun keur leutik keur leutik cenah sok aya kakeureut tah ku babadotan digayem hek di kitu tah aya nanyakeun ari asup angin kitu naon ubarna eta Abi mah teu kakeureut, Pak. Abi mah asup angin. Abi menyebutkeun kakeureut. ibarat pan baheula aduh kumaha nyaritakeunana nya ieu dokter abi teh dokter tapi baheula teh kieu baheula tah Pak dokter kakeureut ku peso ya keur leutik kieu keur leutik tah ku kolot teh ngagayem babadotan tapolkeun ka dieu kitu tak ibarat tah ayeuna bapak asup angin ribut gelut Sanes gelut, Pak. nya Pak angin ribut terus asup biasana sok ubarna kunaon kitu tah naroskeun Pak dokter teh Kapan Bapak Abi teh harus ka Bapak. Harus ka dokter. Kudu da dokter no apa nanyakeun ka Abi malik nanya. Jeung berarti kenal ngadoakeun Abi kakeureut ai Bapak. Urusan Bapak kakeureut leutik mah eta urusan Bapak. Salah Bapak baheula bangornya. nya ampura jadi kieu barudak keur ngalas dulu tah bapak teh ngalasan ka kadek kitu tah jadi neura ku babadotan ieu ayeuna angin ribut nganu baharna ieu rada bingung ya Pak dokter teh lah bis ieu kieu we ayeuna mah rada bingung bapak teh teu apa ubarna mah ganti kalau penyakitna teh nu eta lah da bapak Pak dokter can pati paham obat penyakit nu kitu mah ganti atuh penyakitna tong asup angin atuh sugan anu nyeri beuteung kitu tah Pak maksud teh Memang kita beuteung, Pak. Angin teh kembung nyeri karena beuteung mah. Jadi nyeri beuteung oge gitu. ya aduh ada bingung Pak dokter Kumaha ya, Pak ya? ganti atuh penyakitna lah atuh nyeri naonnya anu rada babari anu nempo suku tah ieu atuh kekeongeun lah nu nyerina atuh ngarababari abi ubarna ye angin ribut kitu mah rada bingung Pak dokter teh ieu teh ubarna Lamun kekeongeun aya ubarna.
can boga ngan minimal kieu ya Pak. Bisa. Minimal meureunnan kedah di kitu kedah di kieu gitu tadi gunting naon gitu carana pada angin ribut gitu. Waduh, bingung Pak abi teh. Ya bener ieu mah lain dokter begini. Dokter Pak. Lain ah. Dokter Pak. Manya dokter teh apa ya? Obarna naon panyawat abi atuh. Anginna ribut itu tadi lamun angin biasa mah. Aduh, salah. Coba Si mana teh? dokter Pak. Coba lamun oh ya jam tuh, jam gede Pak. Teu nanyakeun jam apa? Abi penyakit kumaha ieu? Bingung, angin ribut tadi nah tuh da lamun angin biasa mah abi kieu we atuh, kieuan atuh ayeuna mah atau barna mah. Bejakeun ayeuna Bapak euy deui ka ditu. Ka padami jeung RT, Pak RW, Bapak Kadus ngajakeun keamanan lah, keamanan dina Karang Taruna supaya ulah aya angin ribut jeung nu asup angin kitu tah Pak, sok di ditu badami. Kumaha tah Pak nya usulan abi Pak? Bapak tekeng bunga, Pak tekeng bunga. Anu bunga, Pak. Abi mah ambek itu, bingung ambek campur aduk itu. Campur aduk segala rupa. Nah, pada Masuk lihat teh abi teh hayang cager. Sudah Bapak mangin angin ribut, kitu mah abi bingung ubarna. Tak ceu abi ge pindah we tu penyakitna ganti penyakit kumaha nyeri huntu we atuh. Nyeri huntu bisa moal. Nawar we lah ieu mah. Kieu lah teu palahnya. Abi geus kagok ka dieu ye. Nya, Geus ka dieu. Kana mah kieu lah. Bapak teu damang naon. tah kitu atuh, kitu nya. Itu nya. Abi teu damang naon nya ieu teh. Kira-kira anu pantes gitu tah. Jang Pak dokter teu damang naon. Bingung ya teh Pak. Ari Bapak mah Pak pi duiteun anak ka dieu pi mayareun kitu ya mah. Anu geuring saha? Kan Bapak. Ayeuna mah. Tadi mah abi, anu Bapak. Berarti Bapak nu kedah mayar ka abi. Beres teu? Aduh, jadi kieu favorit. Nya. Kieu we Pak ayeuna mah. Nah, pan Bapak nu teu damang teh. Muhun, pan Pak dokter teu tiasa. Naon? Menakan landong jeung abi. Sanes teu tiasa Pak. Nah, atuh. Soak teu angin ribut. Angin ribut deui wae. Angin ribut Pak abi teh jadi kan abi mah tara gelut Pak. Sanes gelut dokter. Nah, Aing jadi cilaka ge cara mah. Ajak ka ajar ya. Pak. Euy. Kau cenah mawa duit tadi teh keur aing. Mal mayar euy. Konsultasi dokter mah aya. Anjir. Mbak. Nyanya. Ngan bieu teh dialognya abi teh nepi ka mana? Udah we. Dikat. Aya kebagian naon, aya naon ka dieu teh. Itu engko. Rek kitu pan Bapak teh dokter lain gitu. Nah, gitu. Jadinya we. Terus stop saja. Namanya Pak dok aya naon penyakit naon nu karasa. Penyakit teh asup angin teh. Yalah. Jala asup angin teh. Oh, asup angin. Kan langsung urang nanya teh. Pan angin teh loba macam-macam ya. Nya gitu. Asup angin. Lain asup angin. Pak abi teh sakitu ya Kang teh. Nah, asup angin nanti dikunci pantonna. Sanesna eta apa? Angin, Pak angin. Oh berarti angin. Oh, asup kana awak gitunya. Nya murah itu gitu kumaha? Henteu, sok we ngeliarkeun. Lain abina ieu mah abi. Sok we engke. Engke sok teh mah. Aing apa? Karena kan kuncina doanana lieur. Heeh. Sok. Tina ieu. 3, 2, 1, action.